dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng uka tunda carios nyambung judulna Rusiah Tunjung Sari. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Uwa Tatang, mangga dongeng urang teraskeun deui. Anak buah Bah Suma nu kalalakan nominasi Jupri harita para mitra sadaya dicocog ku Tunjung Sari, malah para wargi keur diubaran ku Bah Suma. Mangga urang teraskeun. Harita Bah Suma menta cai haneut ka pamajikanana rek ngubaran si Jupri. Teu lila pamajikan Bah Suma katelah maemeh nyoko cai di wadahan kana gelas cag ditunda dina meja. Cing atuh, kadinya udaran calanana Jupri, ceuk Bah Suma porosot si Jupri ngudaran calana. Barang breh puhu ping-ping si Jupri cacat, siga nu dicocog ku peso. Bari jeung katingali getih terus-terusan kaluar, malah radang ngelembeng semu hejo. Ceuk Bah Suma kana gelas tuluy ngajiad cai. Menang 2 menit sebrot-sebrot puhu ping-ping si Jupri nu cacadna teh dibura. Pel inung leungeun Bah Suma harita para mitra sadaya. Atuh ngadiantelkeun kanu cacadna. Kurowok si Jupri gogorowokan, bari panon duanana peureum nahan kanyeri. Aduh, ala ecot, ampun, naon make jeung ala ecot sagala ari maneh. Asa ngadenge dina dongeng dewek mah. Ala ecot kitu. Cintahan atuh sakedeung maneh teh kadinya. Tahan wayahna we peuri seutik mah. Kira kuturunan Jawara Epesmer onaman mah. Eta atuh dasar irung we sia mah berwes. Cek Bah Suma bari napalkeun kana indung leungeun ari si kewon seuri. Ya sia mah jeung seurikeun. Tadi mah basa digiti ku si Jupri, tek jebleh sia. Ayo make naik kana tangka jamu batu kawas kunyu. Udah gila Bah sieun ngali oray aya genepna tinggal leor. Batur gen tujuan kuat benerat teu sirikna silih tubruk. Lain ku kitu kuring mah asa teu sangka we ku eta awewe. Katingalina badi sugelo tapi pinter. Nah gegeloan kitu. Aing nya Bah kakara inget ayeuna mah kana caritaan eta awewe. Basa rek ngejatea make nitah disusul sagala ka Gunung Haruman. Moal nu mama mayang sari mah kitu. Maneta naha manusia biasa kitu atawa siluman. Lamun nya teh mah manusia biasa nyaan sakti pisan bisa ngadatangkeun oray. Ceuk si kewon para mitra kakara ingeteun ka awewe nu tas tarung jeung Bah Suma katutuju urang lalaki urang lembur Cisengke. Dewek oge boga timuru ka Tunjung Sari. Menyurup Sumalinung ka Mayang Sari. Pasti we meureun siluman nu ngageugeuh di Gunung Haruman euy lain manusia biasa. Dalamun manusia biasa matur awewe bet piraku boga pangarti kawas kitu. Deweke kasebut geus manjing saehu ampir-ampiran kawalahan. Tapi tadi ge lamun teu daratang urang ditu mah aya pikiran ku dewek rek terus diayonan. Hayang nyaho nepi ka mana kagagahan siluman teh. Piraku manusia rek ereh onaman ku bangsa nu kararitu. Mulia mana jeung luhung mana manusia jeung siluman atawa juri. Cek Bah Suma ujub tur ayeuna mamake aya pikiran hayang terus ngayonan Tunjung Sari. Kalawan pokna deui ngomong bari ngangkat inung leungeun nu diteueulkeun kana ping-ping si Jupri nu cacan. Geus, heskeun kadinya Jupri, tuh saat ayeuna mah getihna. Ringkas serot deh euy. Kabeh keluar tuh. Memang bener getih harita teh saat bari katingali getih rada geuneuk getihna ge para mitra sanes beureum deui, malah semu geuneuk getihna ge. Ngan cacadna masih kene aya. Reup si Jupri sare ngagoledag dina paluku. Kumaha maksud abah teh narek jadi neangan Mayang Sari ka Gunung Haruman teh? Nah, make moal jadi sagala. Ya pasti we jadi kalawan rek moal budak limaan mah. Samalah si lain ge wayahna kudu milu euy. Ngan dewek rek nginjeum heula parabot ka patua. Cek Bah Suma gede hate rek neangan Mayang Sari. Ka Gunung Haruman tu rek nginjeum parabot pusaka ka guruna nu disebut patua. Wah, lain ku kitu abah. Dan bener-bener gede hate. Aduh,
gede amana turtus yeuna ku ieu ku sato berhala atawa ku siluman cek si kewon setengah muji kanu jadi guru. Naon pangna dewek totojeran hayang neangan Mayang Sari euy. Ari kudu dicaritakeun maka hiji karunya ka Mayang Sari sugan we diparengkeun ka panggih. Bari salamet teu dirogahala ku sato berhala atawa ku siluman. Kaduana mah nyaeta ka dieuna naon teh ka dieu gede si daing sing deukeut. Cek basu marek aya harewoskeun atuh seda si kewon diuk nangiseun ngadeuketan. Geus kitu basu mangga harewos teh sirikna ditompokeun kana ceun. Ameng alah eco teuing. Siapa ya kituna? Si kewon ngahihi seuri atuh basu mangga huit. Baringan telekeun curug kana bibirna. Untung tali-tali teuing sia ngomong teh kunyang. Sing ngadengeun ku ninina barudak sia. Aduh, lain ku kitu awas sakitu geus kolot aya hate. Kena jerek lo. Ye, kolot sotenan umur euy. Ai tanaga mah masih kene tokcer dewek teh. Abang malah. Ya aturan masih kene tokcer cenah nyaan kos mesin we. Cek si kemon. Cek si kewon make jeung seuri heula sagala. Rojol mah emeh pamajikan basu manorojol. Mairan cai enteh kana bekong keur basu mah jeung kana gelas keur si kewon. Cag ditunda kalawan nanyakeun ka si kewon. Naon tokcer teh sia kewon? Pokna sedeng nemalan basu mah salakina. Dah, mana masuk sadenge-dengena. Dasar si petot we make aya basa tokcer segala. Grek nong jeung alah ecot. Da eta si eta mah ngadenge dina dongeng meureun. Nya mah lah ecot. Cek si kewon lewas mah emeh. Harita ngalewas ka dapur atuh si kewon pokna rada harewosa. Nyawa teh aya pikir ka dua leutik. Ka Ceuis. Nyebut ka Ceuis teh ka Julaiha. Nah gitu. Kapan boga sih? Dah, bosen atuh euy. Teu peda mah hayang ngasa daging hayam aing teh. Teh mah basu mah berakatak si kewon seuri. Nepi ka si Jupri nu keur sareti bra nyari. Ayo menindakkan pedawe si abah yuk ampun deing. Aing mah cek si kewon karuat. Anu tadi teh bisa tepung jeung tunjung sari ngadak-ngadak punah kaganti ku ngeunah seuri. Kuniang si Jupri hudang kalawan nanya ka si kewon. Aduh, hoya kumaha teh bon? Isuk pri, teh mah si kewon ngabobodo. Hah? Baru isuk-isuk. Oh, getang wanci asar dasar si pegek we lah cek basu mah. Ye sugan heuy isuk-isuk. Wayan euy dewek jajabkeun ka imah euy. Atuh geus we ngenong di dieu sia Jupri. Kumaha ngenong bisi nginum kuring ngarep-arepeun bae lah. Nah kira-kirana kuat kitu leumpangna. Lalaunan bae lah. Ujung we ari kuat onaman mah jajabkeun euy kewon cek basu mah. Geus kitu masih Jupri balik dijajabkeun ku si kewon. Bari dina leumpangna ingkluk-ingklukan. Tur karasa keneh nyeri sanajan anu cacadna geus garing oge. Mangsa beurang geus undur kasilih ku mangsa peuting. Kersaning kakawasaanna sareng kawenangan Allah Subhanahu wa taala. Gaang reang dibarung ku sora bancet-recet kawan ku tempat kalingkung ku pasawahan. Dibubuh loba tutubuhan. Atuh bentang hiji dua geus harita teh hembong. Lir ting carelakna ting kartipna. Lir permata dina buludru pertanda keagungan nu maha kawasa. Nyedek ka peutingnakeun disambung ku sora sasatoan nu sejena. Kayaning ciang-ciang jeung cari cangkas dibarung ku sora jangkrik tinggi tiriling. Disada dina rungkun kitu deui sora bangkong di sawah jeung bangkong darat. Angin peuting ngahiliwir ngoyagkeun sagala dangdaunan jeung muraikeun sora sasatoan. Para insan geus narumpi di imahna masing-masing. Saurang ge boh awewe boh lalaki eueuh nu liar. Geus puguh barudak mah ongkohan hawar-hawar. Hareunge sora guludu gegeledegan ti jauhna. Sasari mawanci Isa teh masih keneh aya keneh nu lunta. Kitu deui nu nariis ditepas. Ketika peuting harita mah kakara geus jempling
duka horeamen dumeh sieun hujan duka dumeh malam Jumaah dapeting harita teh pareng malam Jumaah ngan duka malam Jumaah kaliwon duka wage atawa pahing caturkeun di hiji imah ge di hiji imah aya saurang awewe tengah tuwuh kerecung deui di kamarna bari ngapleuk nyeupah bangun anu ngeunah si horeng ngabisupi lanjangna ibu Nengsih nu kabeneran ibu Nengsih jeung paanggana salakina geus narumpi di kamarna samalah panto kamarna ge dikunci ari Cepirman harita can balik keur ngalongok babaturanana nu gering atuh harita teh heuleut sawatara menit waktu bisupi keur ngapleuk nyeupah di kamarna hawar-hawar kareunge anjing babaung lambat mepeuskeun jemplingna peuting ngaso heula para mitra nu mulya ngaso heula ngaso para mitra pamiarsa heuleut sawatara menit waktu bisupi keur ngapleuk nyeupah di kamarna harita teh atuh hawar-hawar kareunge sora anjing babaung meuni lambat mepeuskeun jemplingna peuting atuh bisupi gegerendengan sorangan semunu keheul ka anjing. Lah, dasar si babengok eta mah anjing. Sore kene geus bawaung mata ka pika keungeun. Jeung den Cepirman wayah kieu can balik kene. Ari aing rehehe sok sieun ngagudrag-gudrag panto. Kitu gegerendengan bisupi. Bari curulung nyiduhkeun luah kana kolongna kana kaleng leutik. Tekung si 2 menit sanggeus bisupi gegerendengan teh aya nu kaketrok kana panto tukang. Korejat bisupi nangtung kalawan pokna. Tah geuning den Pirman balik. Reket bisupi mukakeun panto kamarna. Tuluy ngojengkang kulutrak ngalaan tulak panto tukang. Ari berai panto dibuka timburuna nyalahan. Lenyap bisupi ngalenyap sabab adu hareupan. Jeung saurang awewe matak pikasieun. Buuk ngariring kiwik. Kulit beungeut koromod jaba siga malalekat si horeng siluman nyaeta Tunjung Sari. Ciri hieu Tunjung Sari seuri bari gegetret kana sira. Ijim saha? Bisupi nyaritana henteu tataga bakat ku kasina. Kaula tun. Jur kang cek bisupi mamak maksudna mereka nyebut juriga aripokna teh jur kang bari gebrug panto nu ka tukang digebrugkeun kalawan ditulakan deui deregdeg lumpat asup ka kamar ciri hieu Tunjung Sari kadenge deui seuri dina pongpok kamar bareng jeung anjing babaung lambat atuh bisupi istighfar bari ngayang-ngayak. Astagfirullahalazim Gusti nu Maha Agung saumur dumelah kakara neuleuh bebeungetan kawas kitu nah awewe nu gelo kitu atawa jurig piraku aya jurig nemongan onaman mah da jurig mah tara nemongan tara bungkeulekan aing mah gila anu kulitna beungeutna meuni malalekat siga sisit orai megar jeung buuk ngariring kiwik siga gimal geus mugi mah tah aduh sada nu kaketrok kana panto moal deuleu aing mah moal dibuka aing mah masih ngagegedor ge paduli teuing deuleu aduh ye samping aing kunaon mendiri bag kieu ame geus pengar kieu geuning insyaallah teuing ceuk bisupi bari ngameuan leungeun anu tas ngarampa bujur si horeng ngateteh teu karasa abeunganna beser sedeng anu keketrok teh teu dipirosea asok sieun makhluk nu tadi datang deui bari harita bisupi para mitra disalin kakara oge reka gek kadenge sora lalaki ngagegero bari keketrok kana jendela kamar si horeng Cepirman kakara bali. Bi, bisupi, buka panto bi, cek Cepirman. Aden teh, cek bisupi nanya bari mencerong kana jendela. Nya kuring buru-buru ku ka pantona, buka kuring tiris ye, tema Cepirman. Geus kitu mah bisupi kaluar ti kamar, ngalaan tulak panto. Ana berai nyawe Cepirman kakara bali kelawan pokna bari nyorong motor. Miharare serek muka panto teh geus sare bisupi teu acan aden temal bisupi bari nulakan deui panto tukang nah tu can sare meuni teu buru-buru nemalan pisang kaririwa tawa juri gitu aden mah isa sauran teh ceuk bisupi meuni muringis dumeh tas ningali aya makhluk matak pikasieuna
Arieta cai naon ngajarlang-jelang gitu dina ubin. Cep Firman aya ku talete nanyakeun cai. Cai aden. Nya kuring ge nanyakeun cai naon teh. Tadi bibi ngabantu cai kana emer disangki teh henteu bocor. Teh mal bisupi ngabohong. Majah teh cenah cai kana ember bocor padahal ngompol. Ganjang atuh dipel bising disorodot. Kanyahoan ku ibu moal-moal teu ngambek geura. Sumuhun bade aden ye ge. Cek bisupi. Leos Cep Firman ka jero kebat asup ka kamarna. Tuluy cucul-cucul disalin ku baju piyama. Goloyoh ngedeng nang karak bengkang. Bari leungeun duanana nanggeui sirah. Bisupi sajeroni ngepel teh ari panon rarat-reret. Sing sieunun tadi ningali makhluk. Keur kitu cungungung kadenge anjing babaung. Dereg-deg bisupi lumpat bari malangkeun elap tuluy ngaringkep di kamarna. Heuleut setengah jam jen Firman gegeren dengan pokna. Bari leungeun gugupai siga aya nu digupayan. Hayang ka dieu atuh kunaon ngajajentul wae di dinya. Sok atuh ka dieu da ku akang moal dikukumaha. Mayang. Mayang. Cep Firman ngagorowok tarik bari ngorejat udang. Ambekanana ngahegak si horeng manehna ka karareup geus ngimpi. Astagfirullahaladzim. Aduh ngimpi aing teh. Nya tuh meni asa dikieuna ngageroan Mayang Sari ngadon lumpat. Da pugu Cep Firman teh ngagorowok tarik Ibu Nengsih jeung paanggana kalaluar. Tuluy atuh nyamperkeun kalawan Ibu Nengsih nanyakeun bari ngajanteng dina lawang. Aya naon ngagorowok teh Asep, Ibu meuni reuwas? Ngimpen Bu. Tembak Cep Firman ngajanteng atuh angen ratu keneh. Paanggana bapana Maira nanya, namun ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, harita paanggana nyarita deui. Ari rek sare teh heug babacaan heula atuh sabisa-bisa. Ulah ujug-ujug guher we. Ngimpi naon atuh ngagorowok menitari disangka ku abah mah ya bangsa tatawa ningali nu matak pikasieun ini budak ieu di budak muning bah. Cep Firman ngabohong nyebutkeun ngimpi di budak muning padahal ngimpi ngagegero Mayang Sari. Oh disangka mah ya bangsat atuh. Nyapa nyana ibu mah ya bangsat geus geura sare atuh kadinya bisingnya digawe kabeurangan. Cek Ibu Nengsih Mairan bari ngampih deui ka kamar dituturkeun ku paanggana. Ari Cep Firman meunang 5 menit mah ngahulang we. Atuh kana aya inget kana impian. Goloyoh ngedeng deui bari disimut. Geus kitu mareup sare meuni ngagebra. Nya ari ku kitu teh mah pantes nu jadi pamajikan rek ka impi-impi oge. Da pugu batin mah tetep inget tur gede durian. Sanajana kanu kudu jadi kolot babakuna kudu jadi bapak kudu diserahkeun oge. Sabab Cep Firman cintana ka Mayang Sari lain pupulasan, estu cinta sajati. Peuting harita barengan makhluk siluman nu katelah tunjung Sari datang ka imah paanggana. Tur nemongan ka bisupi. Kira-kira jam 12 keur memeujeuhna jumengpring. Tur talibra sare ka hiji imah aya nu pupuntenan. Sora awewe bari ngetrok-ngetrok panto. Menang 2 kali awewe pupuntenan kabeneran saurang lalaki ngora keneh. Harita teh lilir korejat hudang asa kageingkeun kunu pupuntenan. Gerendeng eta lalaki nu ngagerendeng bari rungah ring. Yuh. Saha tu nu pupuntenan teh nya lah. Nya cenah sura awewe na ngimpi kitu. Cing kiwit sorangan lamun teu karasa nyeri aing ngimpi. Cek eta lalaki celetot nyiwit tebitisna gurbug manehna ngagurubug kalawan ngagerendeng. Aduh kuning karasa nyiwit ge nyeri tetela lain ngimpi yo. Saha anu pupuntenan sakieu geus peuting teh dah. Moal Ci Julaiha mah kitu. Pilaku Ci Julaiha ka dieu peuting-peuting nu dengan ge moal. Ngan teuing lamun aya nu nganteur cing hayang nyaho lah. Diteang we bisiknya Ci Julaiha. Tur aya perlu penting. Kitu gerendengna eta lalaki bari kaluar ti kamar. Si horeng nu kaluar ti kamar teh si kewon kulut rak ngalaan tulak panto. Ana berai dibuka timuru ka Julaiha teh nyalahan bukti nama Mayang Sari. Atuh puguh we si kewon ngarasa kaget peuting-peuting kedatangan ku Mayang Sari.
Aduh Kang puntennya abdi ngaganggu ka Akang tangtos Kang Ewon nuju seraos-seraos kulem cek Mayang Sari bari neuteuk. Henteu Nyimas ke dupi teh mau Mayang Sari teh kitu cek si Kewon siga nu asa-asa bari gigisik sieun salah titinggalian. Sumuhun Kang abdi Mayang Sari. Gusti aduh kutan teh Nyimas teh Mayang Sari teh ira sumping Nyimas sareng aya naon wengi-wengi ka dieu ludeungan nyali rayap kalebet Nyimas. Cek si Kewon teu ragu-ragu deui ngaku Mayang Sari. Dititah unggah bus Mayang Sari ka jero kalawan diuk dina kursi atuh si Kewon nanya deui bari nutupkeun panto samalah ditulakan. Aya naon Nyimas wengi-wengi ka dieu teh? Mangga saurkeun manawi Kang Ewon tiasa ngabantos. Pokna bari neuteuk. Tapi sakapeung rada baluar balieur siga nu era parada. Lumeh tungtung rok Mayang Sari rada nyingsat ngaluhuran tuur. Atuh kulitna atra semu koneng nyoy-nyoyan katojo ku lampu gantung. Kang, manawi Kang Ewon ridho abdi wengi-wengi ka dieu teh bari teu ludeung ge maksakeun maksana bade ngiring ngarareb sawengi we di dieu. Ceuk Mayang Sari nyarita kituna teh make jeung cuma 5. Kumaha Nyimas? Nyimas ku kupingan teh bade ngiring ngarareb di dieu. Si Ewon kaget para mitra bari teu leupas paneteupna. Laras Kang sawangi ieu we nanging kitu ge manawi ridho kalayan mihawatos ka abdi. Keun abdi ge moal burung aya timal balikna ka Kang Ewon. Temal Mayang Sari rada lumengis. Bari suku kenca ditumpangkeun kana suku katuhu atuh tungtung rok beuki katari kaluhur. Puguh we dikatingali dihanap ngagelempong para mitra sadaya. Atuh ping-ping diadu jeung ping-ping. Si Kewon meuni teu sirikna paradai peureuh deui. Keur masih Kewon purunyus katamah bujang keneh kakara mangkat beger atawa disebut galak sinongnong. Aduh, kunaon ngai bade kulam di dieu sadagala Nyimas? Aduh, kapan tuang ibu kaungan bumi nanging ngapalai kulam di dieu? Mangkani dieu mah sakitu matak pika isineunana Nyimas. Jabi kamar mung hiji-hijina sareng kasurna ge lah. Parantos repet di dieu mah Nyimas. Cek si Kewon ngarasa bingung kaenongan ku Mayang Sari. Ari nu dipake bingungna teh ku teu boga samak moal hade sina ngagoler onaman madina palupu. Ari sina di kamar manehna ngagoledag dina palupu. Laras ari aya teh ama rorompok pun biang. Mun tadi abdi wangsul batan diangken mah ku pun biang kalah ngusir ka abdi teh malih henteu dipiwarang unggah-unggah acan. Sajabi ti kitu nya seep-seep we abdi teh diseuselan ku pun biang. Bade kabumina Kang Firman ngaraos isin sareng tangtos moal nampi ka endongan abdi jalan parantos pipirakan. Tumali kitu abdi lumpat ka dieu jalan teu aya deui panglumpatan abdi ari sanes ka Kang Ewon. Bade ka Basuma abdi mah teu ludeung. Ceuk Mayang Sari. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso. Para mitra pamiarsa, harita atuh ya si Kewon nyarita. Janten Nyimas teh parantos dipirak ku Den Firman teh. Moalnya abdi ka dieu upami teu acan dipirak mah tukang. Tos lami pipirakanana. Rupina tos aya we kana setengah sasih mah Kang. Cek Mayang Sari ngakukeun geus diserahkeun ku Ce Firman padahal panggih ge acan. Kutan teh tos dipirak atuh. Nyari kitu mah ngawe di dieu. Sapaet mah Kang Ewon teh bade ngawidian Nyimas kulem di dieu teh inggis ka emper-emper ka Den Firman. Ayo ke anjeunna kagungan sangkian awon ka Kang Ewon. Mangga atuh geura kulem atuh. Pilih tos puyeng mah. Di ditu we atuh di kamar wios agang dina kursi. Cek si Kewon ka karangidinan. Kala wanita sare di kamar. Teu hararese Mayang Sari ka kamar tuluy ngarengkol. Nonggongan sedeng hordeng kamar muka. Ari si Kewon sanggeus Mayang Sari ngedeng teh ngagerendeng jero dadana. Dipikir-pikir karunya we ka Mayang Sari. Balik ku balikna teu di aku malah diusir ku Ceuis. Ari katamah-tamah ku salakina geus diserahkeun.
sekalian kawin wae kitu ku aing. Moal laur aing hirup sorangan, ngan sok tisieun teu daekeun we sabab aing kasebut jelema nu heureut pakeun pungsat bahan. Tapi asa piraku manehna teu daekeun dikawin ku aing. Sabab aing ge kungsi diwaris jampe pamelet ku jenatna nu jadi aki. Ku aing rek diterapkeun we jampe pamelet. Ting jadi aki sugan we diparengkeun manehna sukaeun ka aing. Keur ipekahna kitu kajeun rek ngajua doma we lah. Ongkohan aing katarik ati kapentang asmara ku manehna. Bieu basa manehna diuk tungtung ero katarik kaluhur. Jaba eta ping-ping heueuh ditumpangkeun. Dina ping-ping deui, aduh meuni katingali nyalepet, ampun teuing. Meuni kulit nyoy-nyoyan jaba geulis. Kulit beungeut semu hejo carulang, panon culeuleuh, ampun teuing aing mah. Si Jupri ge moal teu kabitaeun lamun aing jadi kawin ka Mayang Sari. Sakumaha nya boga pamajikan kanu hedon. Moal teu sugemana keur meureun aing mah. Mayang Sari rada lumengis bari suku kenca ditumpangkeun kana suku Katuhu. Atu tungtung erok para mitra nyingsat keur masih kewon mapurunyus. Katambah bujang kene kakara mangkat ka beger nu disebut Galak Sinongnong. Kunaon ngangge bade kulem di dieu nyi Mas? Kepantuang ibu kagungan bumi. Nanging palai kulem di dieu mangkaning dieu mah sakieu mah tak pika isineunana. Jadi kamar mung hiji-hijina sareng kasurna ge tos lepet atuh. Cek si kewona ngarasa bingung kaenongan ku Mayang Sari. Ari nu dipake bingungna ku teu boga samak saheulai-heulai acan. Moal hade sina ngagoler dina palupuh onaman. Ari sina di kamar manehna ngagoledag dina palupuh. Leres ari aya teh mah rorompok pun biang mung tadi abdi wangsul. Patan diangken mah kupun biang kalah ngangusir malih teu dipiwarang unga-unga acan. Sajabi ti kitu seep-seep we abdi diseuseulan. Bade ka bumi Kang Pirman ngaraos isin sareng tangtos we moal nampi kaenongan abdi. Dan parantos pipirakan. Tumali kitu abdi lumpat ka dieu teh jalaran teu aya deui panglumpatan. Abdi mah sanesa ka naon tadi ka Kang Ewon mah kasaha deui. Pada Abah Suma teu ludeun. Janten nyi Mas ya parantos dipirak udah Firman teh. Moalnya abdi ka dieu pamiti acan dipirak mah tukang. Tos lami pipirakanana. Upina mah tos aya we 2 sasi maka. Cek Mayang Sari ngakukeun geus diserahkeun ku Cep Firman padahal panggih ge acan. Ceuh, kutan tos dipirak. Nyari kitu mah mangawai di dieu sakawitna mah Kang Ewon nga. Pada ngawidiana nyi Mas kulem di dieu teh inggis ka emper-emper ka Den Firman. Ayo ka nyeuna kagungan sangkian awon ka Kang Ewon. Mangga tuh bade kulem gerak kulem atuh bilih tos puyeng di ditu di kamar sabios akang badina kursi. Cek si Kewon ka karangidinan kala wanita sare di kamar. Teu hararese Mayang Sari ka kamar tuluy ngarengkol nonggongan sedeng ngaghordeng kamar muka. Ari si Kewon sanggeus Mayang Sari ngadeng teh ngagerendeng jeroeun dadana. Dipikir-pikir karunya we ku Mayang Sari. Balik ku balikna teu di aku, malah diusir ku ieu ceuis. Ari katamah-tamah ku salakina geus diserahkeun. Dah. Sekalian we kawin kitu ku aing. Palaur aing hirup sorangan we ngan sok teu daekeun we sabab aing kasebut jelema nu heureut pakeun pungsat bahan. Tapi asa piraku maneh teu daekeun dikawin ku aing. Sebab aing kungsi diwaris jampe pamelet hea tu kujeunahna menjadi aki. Eta we sileget teureub lah. Atawa si kalong hideung ku aing dikemat. Rek diterapkeun jampe pamelet nu jadi aki sugan we diparengkeun manehna sukaeun ka aing. Keur ipekahna malah kajeun ngajua doma we 2 lah. Ongko aing katarik ati kaben kagembang asmara. Pokona mah kapentang asmara ku manehna. Ieu ge basa manehna diuk tungtung ero katarik kaluhur. Ampun teuing. Ningali kulit meuni nyoy-nyoyan. Jaba geulis di kulit beungeut meuni hejo carulang. Panon cureuleuh. Si Jupri ge moal teu kabitaeun we lamun aing jadi kawin ka Mayang Sari. Asa kumaha we boga pamajikan kanu hedon. Moal teh sugema naker nyaan meuni anak meuni asa sagap-gapkeun we heueuh.
ngaram pabiti semua tengah geleser temenan we. Atak ti gurawil bajing gitu. Aduh ampun deing. Negara gamang teh kahanap kulusur kaluhur masyaallah. Aduh ampun deing aing mah. Ceuk si kewon ngagerentas kawas nu teu hideng ngadon mapan teu sorangan. Bari ngareret ka kamar katingali Mayang Sari kukulisikan siga nu tiriseun. Kuniang si kewon nangtung porosot sarung anu keur dipake teh diporosotkeun. Kojengkang asup ka kamar kaketeyepan. Rup sarung disimutkeun ka Mayang Sari menilalaunan pisan. Da sieu nyaring kulisik Mayang Sari ngulisik deui. Atuh si kewon rada mundur. Barang rek kaluar deui ti kamar Mayang Sari malik. Nggak atuh ai breh teh nu tadina rupa Mayang Sari jadi roba. Beungeut jadi koromod jeung kulit semu malalekat. Buuk gimbal baju rok nu tadina bersih jadi kucel. Jeung ruak rawek disidik-sidik ku si kewon bebeungeutana siga bebeungetan Tunjung Sari. Atuh si kewon bala babelebeb bari undur-unduran. Waduh. Ampun. Wow! Para mitra sadaya. Harita si kewon ngaberet keluar kalawan tulung-tulungan di buruan. Atuh tatanggana nuker sarareta libra teh tingkorejat. Kalawan harita maruru samalah Basuma ge muru harita teh para mitra. Bari ngajingjing bedog jeung sarangkana da samaruk aya bangsat kasampak si kewon keur nyangsaya dina golodong bari ngadegdeg. Aya naon sia kewon ha? Aya naon ye teh? Tanya Basuma bari ngareretan ka jero imah. Da puguh panto bolong. Itu di aya aya juju. Ceuk si kewon. Teu puguh ka hartina sabab reuwas teh. Balik sia ngomong teh aya naon? Aya bangsat di jero. Basuma semu keheul. Lain ecot ala ecot ampun. Aya ambewe. Si kewon bibiri gidigan. Nah, pangdangan teh aya awewe. Nya ambewe di kamar ala ecot. Awewe saha? Ambewe. Cek si kewon tetep nyebutkeun. Aya saha-saha nyebutkeun awewe we. Bari teu bentes. Nyebut nage para mitra nyebut awewe ge ambewe. Ci inyam jeung dewe kurang ka jero. Sok buru-buru nangtung atuh si alin parangkat turung ku kitu bari nage. Kawas lain lalaki we. Cek Basuma ngajakan ka jero harita teh para mitra. Ari saurang awewe nyaeta MBM. Pamajikanna Basuma pirajeunna nanya. Ari eta calana kunaon siga nu ribeg sia kewon? Aduh ampun deing ala etot wewes. Masih kewon. Para mitra bari ngarampa calana para babujurna. Si kasabalan sia. Keur pegek teh tayo ka patutna kawas bolon. Ala kamejer sia sok buru-buru ungah. Cek Basuma tuluy ungah dituturkeun ku si kewon bari ngalaleper. Sedang nu sejena mah caricing di buruan. Barang ditempok ka kamar eueuh naon-naon atuh Basuma pokna. Geuning eueuh lalu-lalu acan sia kewon. Manjarkeun si laing aya ambewe di kamar teh mana? Alah ecot ampunnya tadi mah aya bah di dieu. Cek si kewon ngaran hari ngarasa kaget sabab tadi mah yakin aya awewe anu harita datang teh Mayang Sari tapi ana geus aya di jero geus sare di kamar jadi Tunjung Sari. Atuh puguh we para mitra sadaya manehna mah ti ayeuna Tunjung Sari teh geus eueuh teu kanyahoan ka mana leosna. Aya teh aya mana sia pegek? Sidik eueuh sasaha sakieu jempringna. Sugan nyimpi si laing mah sia dumeh kamari tepung jeung manusia nu ngakun ngaran Tunjung Sari. Yuh, nyoba Tunjung Sari sing dosol di sararea sumpah na gitu. Si kewon make jeung sumpah sing dosol sararea segala rupa. Atuh nu dilaluar saleuseurian malah aya nu nemalan saurang lalaki. Rek wae bana rek dosol mah tuh kewon lah ulah mah mawa batur bari nage. Dosol we sorangan sugan segede keni we. Segede keni ta nu sok dipake eta ta geuning keni anakna. Nu sok dipake teh poci teh teu naon segede kitu ge lumayan euy ngajenol.
sekalian tuh dina punuk ngejenoana. Cek eta lalaki para wargi sadaya bari kabeh saleserian. Atuh hati ditu namah meureun ngaheureyan ka si Kewon. Oh ya Kewon, pingkeun deui lamun manggihan nu matak pikaruwaseun atawa pikasieun, ulah sok diinget-inget wae. Pada jadi kieu ngadon ngagujerunkeun ka batur. Keur ngeunah-ngeunah hees kabeh tarurun. Geus sarees kadinya. Mun aya kurupa-rupa teuing deuleu. Nah barudak balik. Cek Basuma teu percayaeun ka si Kewon. Ku si Kewon dibejakeun aya tunjung sari ge kalah ngajakan balik ka tatanggana nu keur ngariung di buruan. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso heula ngaso. Para mitra pamirsa, sakumaha nu kauninga para wargi sadaya Basuma teu percaya. Ka si Kewon ku dibejakeun ku si Kewon aya tunjung sari teh. Atuh para mitra kalah ka Basuma ngajakan balik ka tatanggana nu keur ngariung di buruan. Barang harita Basuma rek turun di cekelan leungeunna ku si Kewon. Kekewanan apa dagoan? Kuring rek milu ngenonge di abah lah. Saboda dia mah kuring mesieun ah. Ceun aya deui nu tadi we nyan soak kuring mah bah. Kuring mah ngilu ngenonge bah. Cek si Kewon harita teh para wargi sadaya. Atuh Basuma nyarita. Sok rek es di ditu mah. Eta calana salin heula sia. Kawas bolon rodek kulu deuleu. Mejer we sakitu bau barak-bak teh deuleu. Heuh. Ni pangharek kitu cek Basuma. Gancang si Kewon salin ku calana sontong. Geus kitu mah tuluy milu ka Basuma kalawan pantona dikoncikeun. Isukna sabada si Kewon balik ti tampian barabat nyaritakeun kajadian peuting tadi. Anu asalna kadatangan ku Mayang Sari. Milu ngenong tur disebutkeun yen Mayang Sari atuh diusir ku Julaiha kitu deui manehna nyebutkeun. Geus diserahkeun ku Cepirman 2 bulan nu katukang. Nu akhirna sanggeus Mayang Sari sare robah wujud robah rupa jadi tunjung sari. Apir aya kana setengah jamna si Kewon ngadadarkeun perkara kaunggahan ku tunjung sari kasebut siluman tea samalah si Kewon make susumpahan sagala rupa. Kulantaran si Kewon susumpahan make nyebutkeun ulah dibere darajat jeung sumpah ulah bisa nincak deui lemah. Geus kitu mah kakara Basuma percayaeun kana katerangan ti si Kewonna kalawan Basuma pokna tur kasing hareupan ku pamajikanana jeung ku minantuna. Lamun kitu dasarna mah euy, boa-boa Mayang Sari jadi siluman euy. Kalawan ngakukeun ngaran Tunjung Sari. Waduh. Nyaan karunya teuing we lamun heueuh nya eta mah. Mayang Sari aya nu mawa ka Gunung Harumat. Kalawan jadi siluman. Pokoknya deka mah karunya ku inung kukutanana heueuh ku Nyeng Julaiha. Manehna teu boleh hulang jendul mikeran Mayang Sari meureun. Geus kacipta we hulang jendulna. Karunya we batur paku kumaha meureun. Pikeun paheyeuk-heyeuk leungeun pagantai-antai tangan. Cek Basuma nyebutkeun karunya ka Julaiha. Padahal lain karunya teuing tapi aya pikir kadua leutik. Jelas nama meureun bogoh ka Julaiha. Lumeh eta rana tur ngora keneh umurna. Kakara we meureun kana 40 taun mah. Atuh mah emeh pamajikan Basuma mairan. Teu sangka budak sakitu geulisna beunang disebutkeun bentangna we di lemur urang mah. Lebar ku geulisna we kitu deui ku inung kukutanana karunya mangkaning. Sakitunya ahna alah batan ka anak kandung. Cing atuh abahna laina boga pangarti anjeun teh hayang nyaho tarekahan sugan Mayang Sari sadar elinganana tur tara robah wujud. Watir kana kurunganana ari katambah-tambah geus teu indung teu bapa cenah teh bapana. Nu mata ku abah ge keur ditarekahan samalah penting kamari mah aya ilham ka abah caceh. Aya ilham kumaha kitu? Maemeh neuteut. Penting kahari kamari teh sabada ngukus
ngukusan parabot pusaka nu patua teh. Abah teh ngimpi aya saurang aki-aki geus nongkoy janggotna. Geus nongkoy janggotna geus sakieu yeuh. Jeung geus bodas. Eta si aki-aki nyarita kieu ka Abah. Hei Jalu ulah cicing wae. Tulungan tu awewe nu anak naleungit. Ku si Jalu tarekahan bisi manehna jadi gering. Jadi gering pikir balas mikiran anakna. Kahiji kitu kadua anakna ge tarekahan ku si Jalu ngan narekahanna kudu diima indungna ulah di mana-mana kitu. Atuh man satungtung tareka si Jalu can diijabah ulah wa kabali ka imah. Kitu dina ilapa teh mana? Ngan eta we heueuh. Aki-aki teh teuing saha jeung teu kanyahoan torojolna. Nyaho-nyaho geus nyampak we gigireun. Eta mana kumaha cing? Cek Basuma nanya kanu jadi pamajikanana. Kumaha naon? Kumaha teh kira-kirana lamun Abah narekahan di imah Julaiha ngidinan atawa moal. Abah mananya di idinan moal teh bising mana ieu mah yeuh. Bising boga timuru nu lain-lain dumeh Julaiha rana. Cek Basuma make nanyakeun heula kanu jadi pamajikan padahal hatena mah hayang di idinan. Asal Abahna jujur we eta mah. Kuring mah moal buru ngidinan atuh ai kana pagawean jujur mah barina oge. Aku deui Abah rek ngalampakeun goreng onaman mah. Da lain jelema teu hidang atuh Abah teh. Sajabati kitu kapan Julaiha teh saya suan Abah kene. Suan mana? Era atuh ku kakolotan lamun Abah boga lampa goreng samodel nu keur ngora mah. Meureun cek batur teh aki-aki nurus tunjung geus letoy. Masih kene paberenyeh nya kewon. Cek Basuma. Ari ngomong mah kawas nu heueuh ngarumasakeun geus nyedak ka aki-aki. Padahal batin mah masih keneh ngeureuyeuh we. Atuh si kewon memehne malan teh seuri heula ngahehe. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Harita para wargi anu mulia, si kewon teh dina ngoning manehna ngajawab teh make ngahehe heula. Ira ku barek tamah di raja goa mah tulah. Ari kuring ngaca umur-umur kieu we galatak bulutuk sorangan. Rajeun ngukupan ku guling. Guling lepet jaba bau ieu jaba bau lalai badot deui. Cek si kewon para wargi sadaya harita teh. Atuh harita ke ge mah emeh nyarita deui. Kapan bareto geus boga ceungceuman sia ceungceuman hate. Ka urang babakan anu ngaranna saha geuning Satimah. Anakna Mang Rajab teh samalah bejana mah rek dilamar lain. Cek mah emeh bari neuteub seukeun. Nya tadi nama rek dilamar ku kuring. Ngan kuring meunang kanyerian we ti babanul bapana. Da harita lamun teu dihalangan mah ku jenatna anu jadi inung lah. Kawasna bedog kuring ye paragi ngalasulu teh. Nyalabak meureun kana tarangna. Ngan harita dihalangan we kudu jadi inung kuring teh. Dari kitu rek manggih kanyerian naon si ati Ki Rajab teh ieu maneh. Cek Basuma mairananya. Ieu latana mah bah. Dina hiji poe kuring teh nganyang ka imahna. Samalah mauluk emas segala tilu siki segede-gede tampah ieu. Dibungkus ku ieu ku gebog. Harita kuring jalan robos ka kebon. Da ngaradeukeut. Anyog ka bongbok imahna. Barang kuring rek ngajauh ieu nyebutkeun punten kareungeun bapana. Keur ngomongan ni Satimah, atuh kuring teh ngaradeg tuluy ngadedengekeun. Eta mah cek pabenul bapana teh. Yo Satimah, maneh bogo kasih kewon rek ngarah naonana sia. Rek manang naonana sakitu heureut pakeun pungsat bahan teh. Digana ku Abah dikawinkeun ge kasih kewon. Ayeuna maneh kawin, isuk pokona mah dibawa musafir. Ate kuring ni asa digempur we nyaan ku peuleup badak bah. Loba nu dipikir deui gancange kuring balik deui ka imah. Lauk mas dibungkus ku gebog teh. Balangkeun ka dapur, cek ge kana bedog. Barang kuring rek turun nu jadi inung nyiriri. Kalawan muntangan turun nanya rek kunaon-kunaon. Nya ku kuring dicaritakeun sakumaha caritaan bapana si Satimah. Ngari gauk ka inung kuring ceuri. Atuh kuring teh ngarasa watir kanu jadi inung. Lume ceurik auk-aukan bari leungeunna kuring pageuh dicekelan.
watirna teh ku eta we waktu inung kuring ceurik katingali bibir inung kuring teh meni merweng cek si Kewon kapapanjangan nyaritakeun waktu bobogohan jeung ngaran Satima. Atuh mah emeh meninga heuleuy kitu deui mah Basuma ngabarakata. Dume si Kewon nyaritakeun inungna keur ceurik, majah teh bibir inungna merweng. Heuh, leuh. Nah, ari si eta tayoh kapegekna. Teu uyahan teuing inung ceurik hayo majah teh watir ku merwengna. Heuh, ai maneh? Cek mah emeh mun si Janus suka ngeuna seuri. Oh, dasar si pegek we, keur monyong teh teu uyahan akar. Ai, kumaha cenah? Perkara abah rek ngarekahan deh kaidinan jo. Cek Basuma nanyakeun kanu jadi pamajikan. Nya teu naon ngan rek yang peuting kudu balik. Sabab si Otong sok ngadat atuh ti peuting teh. Ari abahna eueuh teh nyaho sorangan boga incuronel ke aki. Oh, dari mana? Kudu ti peuting balik kumaha sabab narekahan mah atawa kasebut namaan mah nu gering batin teh teu bisa ti beurang kudu ti peuting. Waktuna keur sepi jempling rehe comrek. Perkara si Otong bayana we sina ngenong di inung bapana atuh. Cek Basuma ada eta ngarah jongjon ngobrol jeung Julaiha ari ti peuting mah tur atuh henteu rine keur dina kaayan rine. Teu naon ari teu bisa beurang mah. Ngane teh rek sabaraha peuting atuh di dituna. Ma emeh make nanyakeun rek sabaraha peuting sagala. Si Janu curiga da eta geus kacontoan ti heula kungsi dipangnyanungkeun 4 tali. Ya paling lila ge 3 peuting. Temal Basuma mastikeun 3 peuting harita teh kanu jadi pamajikan. Atuh mah si Kewon nyarita. Geuning geus beurang ieu teh. Aduh. Kumaha teh nya lah. Ampun deui. Tuh panon poe geus moncorong. Mun kajongjonan ngobrol wah bah. Cek si Kewon pamitan bari nguniang nangtung. Nah, jore ka mana won? Geus we di dieu. Eta meureun si laing mah sieun teu disuguhan daang meureun nya. Cek Basuma bari tangga. Nah, cek sa teu boga awal urusan. Hari itu nu sok beberelean dina kanang teh. Lain urusan bah. Mangkaning can boga jukut keur poe ieu. Motor yang temenan we meureun yang ngagandengan batur. Cek si Kewon. Jong atuh da nya setang lah sabadaya domba di dieu ari kurang parab teh. Meni rame atuh. Omo atuh anu jalu mah meni gegedor anu ngaran kanang. Dibere daun sampe jeung daun cau teh teu dilebok geuning. Cek mah emeh mairan. Cerut si Kewon turun tuluy balik harita teh para mitra. Basuma ge init bari manggul pacul jeung nyoren bedog. Rek marat-maratkeun hanca mopok galeng meunanya eta tinggal sakotak deui. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, harita para mitra sadaya dina poe eta masyarakat nu salembur jeung Basuma. Aya 5 urang lalaki nu tas ngarona meni galecok nyaritakeun kungsi ningali mayang sari salungkar salingker. Atuh teu matak aneh lamun para wargi sadaya jadi gujrud. Atuh ibur salalembur ear sadesa samalah. Nu salembur jeung Julaiha oge inung kukutan mayang sari aya nu nyaritakeun kungsi manggihan mayang sari keur juntang janteng di buruan imah Julaiha. Ngan saurang ge eueuh nu wani nyampeurkeun dumeh aya bejana, mayang sari sok reuah wujud matak pikasieun. Kitu deui kalanjangna ibu Nengsih nu katelah bisupi kungsi kadatangan ku makhluk nu matak pikasieun. Ngan bisupi teu cacarita kanu jadi dunungan, da sok sieun teu percayaeun atawa ngagujrudkeun. Tapi ari dihaja-haja mah pada ngintip eueuh nu manggihan, eueuh anu kaunggahan. Nu loba mah nyaritakeun manggihan mayang sari, tur aya nu nyangka yen mayang sari maot marakayangan, keur Julaiha asa beuki takibur hate. Nu akhirna beja kitu ka emper-emper ka Basuma, atuh isukna Basuma init bari mawa keris diselapkeun dina sela-sela beubeur. Katutupan ku baju kampret majah teh, parabot pusaka meunang nginjeum ti guruna. Tur eta keris Basuma nu eluk 7
dianggap hiji parabot ampuh. Teu sabaralila di jalana Basuma geus anyog ka imah Julaiha kalacat unggah kalawan pupuntenan. Punten, euis, punten. Kamara nanya euis. Menang sababaraha kali Basuma harita pupuntenan. Bari kaketrok kana panto atuh Julaiha nemalan bari nyirilik ti dapur. Mangga, kaletrek Julaiha ngalaan kunci panto. Ana brai si horeng si mana horeng Basuma kapi uana kalawan empok geuning uwa nuhun teuing uwa sumping ka dieu mangalingi uwa dupi wa istri damang berkah dina waktu ieu mah ngan teu bisa ka dieu loba urusan itu jeung urusan ieu aduh itu aya incu nu bungsu menikah cidaronelna ari euis kumaha sehat atasna CF di para mitra.